Suara si Jackram tadi mahir itu Kang. Bah, pula baliknya. Monggo. Ih bener ini suara si Jackram. Coba yang dulu tadi tuh lah. Cuaca cedem kayaknya seperti cedem matiku saja, tiada yang menemani. Kemana kasih samin yang keren baik? Samin, kemana yang keren baik? Ini jangan neangan dukun. Coba ka dieulan. Tahun gitu. Ini saja be. Naon jing dengan dukun? Laku ka cewek. Net boga channel dukun tot net. Ayo Mang Samin, paten di dukun kena cewek. Yuk. Senyaho jeung imahna net. Oh, Mang Samin atuh nyaho lah. Ayo anter atuh net. Aya upahan eueuh. Tenang aya jeung ngopi setahunan mah. Siap lah, ayo berangkat. Ned, kemana? Woi, keren, kebeneran. Nyelung mal. Kemana tuh? Ayolah, sekalian air perlu. Ayo guys. Amin, tanggung dengan ibunya. Kami air perlu duluan. Kemana itu? Tanggung dengan kabur dia. Kami mau kemana? Mau ke dukun. Dukun mana Jing? Hari gini percaya ke dukun kene? Ini jalan dukun beneran. Walaga mau Samin deh. Samin yang naon? Yang laku ke awewe. Pan kemari ditolak ku tiluan. Ayo nya. Ternyata memang Samin sampai teluk kaca. Jadi saya dukun. Wes, ayo be pokoknya mah. Mau Samin, ayo berangkat. Ayo siap. Ini kalau uang segala. Nah, yang lau pungkoan. Tutur ke melah mau Samin. Saya ngopi, angel si Junet. Tah, ngadu kuna aja ja. Dukun atau tukang sate? Dukun lah Mang Samin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh. Ned, mana pasena? Iya bata. Calik ayo. Yang naon kucing? Wah, orang laku ke awewe. Oh. Eta mah gampang, Ceng. Di pula kudu kumaha, Bah. Oh,
Geus kieu bae. Aceng mau sesajen jeung kopi. Tuh katangkalan gede di tukang imah. Oh, mohon atuh bah. Oh, geus ke ditu. Ulah poho sesajena. Atuh bah, urang pamit. Coba. Ya kemana Mang Samin? Iya, nak mau sesajen ka dukun. Oh, geus kira ka ditu. Aing teh ulahnya. Krem, ayo orang gawean yuk. Ya. Pengumuman aja nyampe. Segera, enak. Ih, iya gitu tetangkalana. Iya gitunya tetangkalana. Punten penunggu tetangkalan. Coba aja. Ah, iya kopina jeung kuehna. Kuehna di dinya jeung kopina. Aceng hayang naon kitu. Abdi hayang boga ka Bogo, bah. Gampang utama geura balik deui ka ditu. Ih, asa tengat ya suara ya. Suara si Jeklem tadi mah di tukang. Bah, ulah baliknya. Mangga. Ih, bener ini suara si Jeklem. Coba yang nelu ka ditu lah. Yuna jeung si Jeklem mau aja di dieu. Ih, bener ya budak ya. Ngagawean aing. Dah aing tong deui lah. Bah, kaulah datang deui mah. Naon deui, Ceng? Bener ini suara si Jeklem. Jas ya ieu mah ngagawean aing. Ah, dah dieu dah.